Di tanuran barelah deui. Mohon, aduh, nya sekarang lama kedaya penghijauan di gunung nak. Ya, mohon. Ada Iya air teh kampung naon ieu teh? yang kokot, Lah, yang kokot. oh kamu yang kokot sanes Cimarem ya sanes? Sana Cimarema paling ditu. Oh, jadi si Umi itu panen lamun cek orang sana teh mah suuk minyak. Ya, suuk. Di kampung mah suuk, ya. Di kota mah kacang. Ya. Kacang. Ya ada ibu-ibu tuh ya yang lagi panen kacang ya kalau nggak salah itu tuh. Menuju panen. Menuju panen. Panen suuk. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau doan. Nyeta mereka dieu Mi. Mohon ningali Umi nuju panen. Alhamdulillah. Mi jalan mana Mi? Umi tadi jalan mana? Oh ke ditu abdi lah. Saarif tuh nah kita ringan dikit teh kan eta kana odoma. Aduh. Oh, sahabat kita akan ke sana lah ya. Cumanya lagi panen kacang kan tuh. Alhamdulillah atas panen minyak. Iya kita panen ke sabaraha kalina. Iya, Mohon. cabe. Mohon. Namanya 2 kali. Nyata awan dan nuju geuning holodo. Teu berhasil. Tacan kenging hasil nah. Mohon ya tuh. Jadi pohonnya itu seperti ini ya, sahabat ya. Tuh. Jadi ini adalah pohon cabai yang kekeringan jadi seperti ini nanti sahabat. Itu sadayana ka itu cabenya, paling itunya. Tuh di katongo. Nyata awan dan nyata holodo. Tuh, sahabat. Jadi si Umi itu panen lamun cek orang sana teh mah suuk minyak. Ya, suuk. Di kampung mah suuk, ya. Di kota mah kacang. Ya. Kacang. Jadi ieu mah seperti pasir oge nya, pasir. Pasir. Seperti Ya. gunung lah gitu sahabat ya. Jadi sama warga di sini itu dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Ya, jadi ada tanaman hiris itu tehnya. Oh, hiris. Tuh sahabat ya di sana itu ada pohon hiris ya. Tuh. Hiris. Jadi buahnya itu bisa dimakan, disambal. Mantap. Mantap. Terus lagi selain hiris ada pohon pepaya. Ada singkong. Terus lagi ada cabe. Terus lagi ada suuk. Aya oge ieu tuh, cau tuh. Terus dia ada pohon kelapa juga tuh, cuman sayang ngan hiji kalapanana oge. Rolit kene nih eta kana terharium. Tapi ya sih gak peuteuy sanes Mi. Sanes. Naonna tuh ieu? Nu manu ageung eta. Mohon peuteuy sanes ya. Tarisi. Lah, Tarisi. enak tuh. Itu tuh enak. Oh. Tarisi. Betul mah itu tuh paling tongon tacan buahan. Oh, jadi di sana itu ya pohon peta itu tuh sahabat ya tuh. Umi tos lami ngagarap ieu Mi. Tos. Mohon. Ari macul lama ku abah meureun nya. Umi mana eta biasa ngoredna. Kekoredna gitu namanya. Oh jadi sok seueur nu aramang itu kapal tongon ka saung gitu nya. Itu kau itu tuh ngemplang kablah kali kieu eta. Pemandangan ngeliat pemandangan ka ditu nya. Sawahan. Sawahan kalau Hatur nuhun Umi. Mangga nya dikatur sing sehat. sing sehat. Oh nami. Mungkin pamitos panen pelakan deui. Manfaatkeun deui sugana aya hujan. Aduh, memang nya. Mangga. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlognya Jambang Pelosok. Kali ini Bang JP akan jalan-jalan lagi ya ke pedesaan. Dan katanya ini tuh di daerah Desa Bojongsari lah ya. Sebenarnya itu kita akan menuju ke Curug Banteng
Cuman kita mampir ke sini lah ya. Kita akan jalan-jalan. Mudah-mudahan nanti kita akan ke Curug Banteng ke sana dan kita akan bikin vlog di sini dan kita akan silaturahmi dulu lah ya sama warga di sini. Ini dia sahabat ya, di sini lokasinya. Nah, di sana juga ada warga tuh ya yang lagi kokored. Ini dia kampungnya ya, sahabat. Assalamualaikum. Salam. Damang. Alhamdulillah. Aduh, ngiringan silaturahmi kepalihan dia. Mohon omongan. Itu aktivitas ya tuh. Kan? Itu aktivitas. Tuh, Ke sawah ya. Tujuh libur ke sawah. Libur tanggal merah libur. Pada kering sawahna kena airan. Mohon ya. Aduh, Allahu Akbar. Terserah deui wae nya. Terus di tanuran barelah deui. Mohon. Aduh, nya sekarang lama kedaya penghijauan di gunungna. Ya, mohon. Iya teh kampung naon ieu teh? Yang kokot, Lah, yang kokot. oh kamu nyang kokot sana Cimarem ya sanes? Sana Cimarem mah paling ditu. Oh, iya mah nyang kokot. Mohon yang kokot ieu. Lebetna desa Biung Sari nya? Mohon. Oh, mohon. Oh, nyang kokot ente nyang kokot. Cimarem mah paling ditu. Jalan nu ka kanan gini. Oh, Separapatan. mohon. Iya sawah kagaringan, tapi cai mah normakeun apa ente di bumi mah nya? Di bumi mah alhamdulillah. Oh, adanya. sumur teh nya. Mohon. Oh, mohon. Di bumi mah. Duh, enakeun kabeh teh katingali ti ditu teh, nya tah mampirkan dieu. Di Nah, mana aya kang. gitu? Abdi, Mohon. abdi mah ti Sukabumi Ciletuh. Mohon. Pir bumi nu matuh. Walaupun sering ngalangkung ge ka dieu da. Lah, Tugas naon atuh? kamu laporkeun ke Pak Jokowi. Oh, Nuhun, laporkeun ke orang kampung Nyang Kokot, orang laporkeun ke Pak Jokowi. Nah, bahwasanya di kampung teh. Oh, mudah-mudahan we aya BLT. Si bapana kemana? Damel? Ka mana? Nemeh teh ka sawah we teh. Oh, ke sawah Garung. Pipir mohon. Sawah Garung cenah. Seur kene ka beli teh momen teh nya. Seur paling ditu. Oh, sahabat Ieu mah ternyata paling di sana. lebetna paling ditu mah nu pinggir jalan Oh, gini mohon ieu mah cuman di lebet nanya. Mohon ieu mah ka lebetna. Itu kepala di itu kepala. Seur kene bumi ka ditu. Hah? Kepala di itu seur kene bumi. Seur kitu mah ka Citugu, ka Nyalinung paling dia. Oh, mohon ya. Paling ditu. Hatur nuhun inungnya pun saya diwagel ka abdi. Mohon wios. Ieu teh kang lebetkeun kana YouTube. Mohon. Teu da seueuran tuh di ditu jam. Mohon. Tuh abdi yang kepala di itu sawah di itu teh si abah teh di si emak. Aduh kasih abah, duh ka emaknya tadi sawah teh di itu teh. Oh, di dieu mah teh aya nu. Aya, teh aya nu ieu nya kekebonan nih namanya. Kebonan sapalih-paliheun Oh, eta. mohon. Kebon suuk kita di sawah Mohon. sapalih di Manfaatkeun we lah. Lahan kegarungan gitu kamu kekebonan. Hatur nuhun. Ini mangga nya. Nah, sahabat jadi kata si ibu barusan ini teh kampung Nyang Kokot ya. Aduh, ada aja ini nama kampung lah ya, sahabat. Kita akan ke sini ya, sahabat. Dan di belakang rumah memang seperti ini ya, sahabat ya. Ini dia si abahnya ya, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang abah Alhamdulillah. ngiringan silaturahmi Mangga. kapalihan dia ke kampung Nyang Nyang Kokot. Oh, pengen teh kampung Cimarem sanesnya. Paling kidul Cimarem. Oh. Jalan ini perapatan. Oh, mohon. Kampung Nyang Kokot ya teh abahnya. Ya. Aduh, kampung Nyang. Kampung. Itu naon abah teh atuh? Lah, Kokored. nya ieu geuningan padara geuningan. Disemprot, Pak. Waduh ieu naana. Aduh, deui. Ya. Naon lah itu teh, Pak? Naon teh kitu abah. Daluangna. Yang bicara ieu nada. Oh, mohon. Abah nyawah tuh. Itu Oh, teh nyawa. Bunyi terus garung ki abahnya sawana naon. Allahu Akbar. Iya nu abah ieu. sanes. Oh aduh, pengen teh anu abah sanes banyak. Aduh. Sanes ieu mah Duh. anu pun mamang. Oh, mohon Mamangna ya. tos pupus. Oh. Jadi, mohon. Iya. Nah, sambil duduk aja kita ngobrol sama abah tuh ya.
pang miarakeun. Ku Abah. Iya. Mohon. Ngan ai titas tandur mah Mohon. pare Mohon. dugi ka panen. Mohon. Sakintal ari mojokan mah kitu sareng mantuan anu nyana kolektor. Oh, mohon. Kenging eta mah upah. Oh. Tuh, Abah ari ieu irigasina ti mana ieu Bah cayeuna Bah? tuh paling ditu. Aya ti ditu irigasinanya. Liang, Oh, sanes di aliran sungai itu sanesnya. sanes. Oh, jadi ieu mah di liang cai berubahnya. Mun. Oh, palihan mana? Liang cai Tuh pasir itu tuh pang dituna. Oh, jadi sobat Itu di teh sana ti itu katanya paling ada. ditu ti Dok Citamiang. Oh. Jadi seserepan ieu situ anu ka Aya dieu mah. situnya apa di itu, Bah? Aya. Oh, Itu. aya situ. Main tadi kita bakal dia mah aya ieu naon irigasi teh aya Aya, loh. iya. Tuh, Pak. Irigasi. Tanah. Ngerengan amangan ieu kapalean dieu. Oh. Lah? Milarian nu teh aya we. Amangan we kapalean dieu ieu mah mon. Aduh. Itu sawah sih, Bapak? Itu amangnya. Oh. Sawahnya tadi. Mohon sawah garung. Sawah garung. Sawah garung. Sawah caian. Aduh, deui Allah Akbar. Tadi mah kieu gini mah kaya teh ya. Pak, kadek tina setahun paling kuat seberapa kali? Di setahun. Sekali. Sekali kan ieu mah kaduanya teh gini atuh ayeuna ge kadua kalina teh kaala deui. Aduh. Tibang bisa nyamut. Udah bisa nyamuk. Sangkelang di gunungna masih kene aya atuh tatangkalannya sebenarnya. Ai sasarina nama satahun dua kali aku tahun-tahun ayeuna mah duka ieu ternyata baku oge kemarin sekali teh seusut. Oh, Seusut ke ala bahkan tuh jalan ke ala. Ini sapari namanya itu kan kekarak gitu. Berarti pami ieu kan pusat Caina teh itu ti puncak ti ditu mah nya sebenarnya. Kari cai nama itu. Anu ti puncak buluh teh nya. Heeh. Heeh. Tah sebenarnya mah puncak buluh pami dipelakan lah kitu tina namanya. Insya Allah meureun cai teh kada normalnya. Cuma kan puncak buluh na geuninganan gunul lainna nama. Allahu Akbar. Baru punur enak mah. Gunul bah. Puncak buluh teh beuh ayeuna nama Allahu Akbar. Nah, tatangkalan ge tingkal nu kararieu nu laleutik ayeuna nama. Teu nama aya pergerakan, itu pergerakan penghijauan sakurana nama. Heeh. Wios teu kaya tak urang oge. Sugano ya meureun ku anak incu urang ge ka petik namanya. Sekedahna lah gitu. Jadi pemerintah setempat kabat ini jadi jangan diam saja ya ketika masyarakat di sini kekurangan cai. Allah. Jadi pamita aya hujan mah meureun ka dieu mah ripuh we nya. Allah. Tingalina kot gararungki Allah. Nama kaya ide. Oh. Saya hujan tadi dia mah teh sama kaya. Heeh. Sedangkan kan ari pajak mah jalannya. Wah, kumaha. Aya pajak mah. Jalan meningkat ieu nama geuning. Oh. Jadi sanes naik bahnya, ari naik ka meureunan. Ya minimal 5%, ya makan tapi kan 80%. Heeh. Sahabat di sana ada kambing lah ya tuh. Itu nu si Bapak itu. Non. Itu bebek. Oh, nu batu. Wah. Hujan mah teh gaduh. Gitu gaduh deh. Gaduh ya. Eta mah nurut ya. Mohon. Nyancangan embe. Oh. Tapi makangnya punten nya. Mohon. Abah. Manganya di kantunnya, abdi bade bujang ka polihan mana itu teh? Ka daerah Cimahpar. Mohon amangan we biasa perkaprakan beli. Mohon. Sambil ngontrol jambatan. Oh, kontrol nyamatan. Alhamdulillah Abah jambatan lagi itu saya namanya. Saya Mohon, aduh. Gantung. Mohon jambatan gantungnya. Ya. Kan kamari mah geuningan jambatan. Aduh, deui harap nu oge. Terus palalaur, tapi alhamdulillah ku PT Telkom misalnya nantinya. ya Abah sering hari itu Bang Lagung, Bah. sering. Oh, alhamdulillah. Enakun Bahnya namanya. Oh. Aduh. Mohon Bang, banyak. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Karena sahabat ini udah siang lah ya, kita nggak bisa jalan ke sana. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi.